Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patapang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 12 November 2025 masih dina suratul Isra ayat ke-45 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza jeung di mana-mana qara'ta maca anjeun Muhammad, maca naon? Al-Qur'an karena ia kitab Al-Qur'an. Jadi upami di mana-mana Kangjeng Nabi Muhammad maca ieu Qur'an, ja'alna dijadikeun ku kami saur Allah bainaka wa bainal ladzina la yu'minu, bainaka di antara anjeun Muhammad wa baina jeung jalma alladzina jeung di antara jalma-jalma la yu'minuna henteu iman. Jadi upami dibacakeun Quran aya hijab antara jalma-jalma nu iman jeung nu teu iman. Sabab nu teu iman mah teu hayang ngupingkeun kana Al-Qur'an. Teu iman kana naon diantawisna bil akhirati kana poe akhirat. Hijaban aya penutup atawa dingding anu luhur masturo anu rapat eta dingding teh. Jadi tertutup rapat antara umat kafir jeung umat Islam dina ngupingkeun Al-Qur'an. Aliman umat kafir mah panas ceulina upami dibacakeun Qur'an. Saterasna wa ja'alna jeung dijadikeun ku kami saur Allah ala qulubihim kana hate-hatena itu jalma-jalma kafir akinnatan kana pinutup kana tutup anu rapat sami. Naon nutup rapatna ayat kohuna kana yen henteu paham kana itu Quran. Jadi teu dibere pemahaman we jama-jama kafir mah kana Quran. Alim ngupingkeun lagi. Wa fi adzanihim jeung dina ceulina itu jama-jama kafir waqro aya penyumbat penutup anu yen eta telingana teh teu hayangeun nguping Quran atawa acuh teu malire karena suara-suara Quran kajen dina speaker di masjid di mana magere acuh we teu hayang nguping. Sabab eta ceulina geus ditutup disumbat ku Allah. Wa idza jeung di mana-mana zakarta anjeun zikir atawa zikir anjeun mengingat Allah Rabbaka pangeran anjeun fil Qur'ani dina lebeting bacaan Qur'an. Wahdahu anu eta teh bacaan teh ngaesakeun hu Allah. Contona la ilaha illallah wahdahu la syarikalah eta teh puami aya wahdah kitu teh ngaesakeun Allah. Walau ala adbarihim berpaling buru-buru jalma-jalma kafir waktu sarita di kota Mekah ala azbarihim ngabalieur ka tukang maranehanana nufuro bari lari tina kebenaran tah kitu umat kafir mah dugi ka ayeuna ge sami. Saur Allah nahnu ari kami alamu maha uninga kami bima yastami'u tina naon perkara maranehanana anu ngupingkeun bihi kana Quran. Idyastami'una tatkala ngupingkeun Quran ilaika tina bacaan anjeun. Idhum jeung tatkala hum maranehanana najwa silih bisik silih hareos. Cenah eta teh Muhammad teh keur macakeun naon asa bingung tapi sae aya nu resep aya henteu sadayana oge berbisik. Allah maha uningnya. Idyakulu tatkala marehanana berbicara atau ngucap ngobrol azolimuna jalma-jalma dolim in tattabi'un teu bakal bisa nuturkeun ka anjeun manehanana sabab naon teu bisa nuturkeun manehna boga kamanyangka illa rajulan ari Kangjeng Rasul teh kecuali eta teh hiji jalma cenah mashura anu kena sihir atau tersihir. Jadi teu aneh Rasul mah dihina, disangka gelo, disangka tersihir, ditikang sihir. Macakeun ieu asatirul awalin ieu teh dongeng-dongeng nu baheula. Teu aneh Rasul mah dikecam, dihina, dinyinyir kitu ge, tapi tetep ngajarkeun agama, ngajarkeun fikih Islami ka saha bae jalma anu ngupingkeun. Wajib dakwah. Jadi Rasul mah
teu aya istilah pundung atawa eureun tina dakwah. Saterasna undur kaifa mangka perhatikeun ku anjeun kaifa kumaha jarabu Allah ngadamel laka pikeun anjeun amsala pirang-pirang umpama wadolu mangka tersesat itu jama-jama kafir pala yastati'una mangka teu bakal mampu atawa teu bakal bisa naon manehanana lempang sabila dina jalan anu lurus dina jalan anu bener mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun urang ingkar urang poho urang henteu daek ngupingkeun pemahaman Al-Qur'an tegasna urang ngabaikeun kana Qur'an kade bisa disesatkeun ku Allah teu dipapari hidayah. Alhamdulillah tahkitna mudah-mudahan urang sadayana kalebet jame-jame anu kengeng hidayah kalayan sabila karena jalan Allah anu lurus anu lempeng anu aya dina ujung-ujungna maut anu husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi aya manfaatna sakitu heula sakalimah dua kalimah mugi insyaallah patepang deui dinten enjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.